Payun mah. Majang. Majang, mama. Ah, maju kan itu mama. Pulang dulu. Berat itu. Berat nama tapi sampon. Nah, siap. Disimpan ya nah aya nu sapaha heula ya, simpen heula. Ras nepangkeun dua dampal panangan. Nah, salin Ibu. Nah, gitu atau cekap sangat dijaksanakan anak pangetennya mangga. Ini karena tempat sewang-sewangan. Diti wanci nu mustari ninggang mangsa nu waluya. Kukupuhi bertenangan mawa beja paribasa. Kakak pengkarkeun ka mang. Pas ini janji nu kamari ayeuna geus ngajadi hidup bakal ngajatu brami. Pasang subahya nu baheula nu fungsi kedalisan hidup duaan ayeuna geus laksana. Rupina cek anaking kersana cep Syaiful Izan. Oke tekantun Bapak Wali kersana pangarsa Bapak Ipus dihaturangan ngalidihan porsi anu parantos sayangi. Mangga. Siap. Pak Wali paling dia semangga Bapak. Nah. Cek kapal dia Pak Gun. Oke tekantun simpuring haturangan kakersana saksi di pihak bakal calon panganten pamegat kersana Bapak Ahmad leres di haturangan. Manawi? Bapak Ahmad? Oh Abdul Muhid kersana pangresa Ustadz Abdul Muhid. Di haturangan saksi di pihak ingkang bakal calon panganten pamegat. Sepatus ngaligihan kursi anu parantos sayogi yaitu dina kursi akan pertikahan. Di haturangan Bapak Muhid. Oke, saksandakan pangantennya supados biasa diestafetkeun ditampi ku panitia di kula ngargi panganten istri. Mau dipanggil dia Bapak? Ah, mohon. Pangarsa saksi di pihak calon pengantin istri kersana pangarsa Bapak Haji ini. Sumangga. Di haturanan ka pangarsa Ustadz Ahmad. Eta kanggo saksi di pihak calon